Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos sabarawangi ya, tos sabaramingo ya. Nanti mahkota Binokasih keliling di Jawa Barat kita ya nantinya dimulai Sumedang, Tasik, Ciamis, Cianjur, Bogor, Cirebon. Nah, apa itu update Bapak Gubernur Jawa Barat yang terhormat, update yang aya nu didugikeun ieu teh gitunya. Mungkin saparantosna ayeuna mahkota saparantos keliling eta mahkota saata can dilebetkeun di ka museum, diibakan ku di non teh disiraman ku sesengitan saya gitunya. Sakitu misalkan kieu misalkan budak kamari sore nya naon nya meureunnan misalkan aya emutan kitu nya alhamdulillah kitu da eta anu disuhunkeun. Mungkin teh janten mahkota Binokasih teh saata can lebet di kana museum teh disiraman heula ku sesengitan gitu. Aduh kakumaha kitu ngan abdi teh hoyong ngadugikeun ieu we kitu sakitu painten anu kadugikeun ku sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.